Udah mulai. Tuh, 2, 3. Iya. Oh. Lambang RI jero kandung hati, lamun beuneuh diamalkeun anak persatuan tangtu tercukup disebut atawana apa nabi Bineka Tunggal Ika maksudna seler-seler bangsa beda-beda tapi asal memiliki beda tapi sama rasa. Lambang RI jero kandung hati, lamun beuneuh diamalkeun anak persatuan tangtu tembok teu cukup disebut atawana apa nabi Bineka Tunggal Ika maksudna kabeh seler-seler bangsa beda-beda tetapi asal saeutik beda tapi saasa. Hiji bahasa, hiji bangsa, bangsa Indonesia. Hiji bangsa, hiji nusa, nusa tunggal Nusantara.